Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan baraya kaum dangu. Alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Ma baraya sadayana dararamang mugi aya dina ginanjar gawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunuju calikna sing merenah calikna, nunuju ngagolir sing merenah ngagolirna, ngarehatkeun kacape ibu-ibuan nunuju masak gegero nyeuseuh ngepel segala rubi pacabakan gia sing lungsur langsar tina bidamelanana anu nuju calik ditepas utamina bapa-bapa nu dimana wae aya ana bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh, dongeng Mang Maman teh sing merenah kana pandanguna. Baraya kaum dangu urang ngadongeng deui dina acara dongeng atanapi carios dongeng anu judulna teh Setan Guha Sambarani, nu dikarang ku Bapa Entang Sumarna anu diropea deui atanapi digarap deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu supados teu nyangkolong deui kana waktos hayu urang lebet ka alam syarida. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kiwari teh kadenge kucep Iwan asa sora uming sreuk nu ceurik sada sora awewe keur sasambat. Anturkeun deui kami ka tempatna, teu sudi najis kami dibawa ka dieu. Aduh, tobat teuing, tobat teuing. Wah, Nyai, ayeuna mah geus jadi babandan agang. Daek digawin, teu daek dibaksa. Yap, ka dieu ku akang urang kegeban. Ceuk sora hiji lalaki mani agem sabab di jero guha muringgak cep Iwan bulu pundukna muringgak beda sidik awewe dipaksa setan. Najis setan. Awewe ngoceak, Wah, tungwang kelang, ku akang pasti menang. aduh Gusti, ampun, najis. Aduh, ampun. Sora awewe nu beuki leus-leusan bangun eungap jeung nyeri. Ampun, lesotkeun, najis. Aduh. Sorana tambah hos-hosan kadengena. Baraya kaum dangu cep Iwan teu tega ngadengena.
Dina bayanganana pasti Amirah keur dipergasa kehormatanana. Teu tatapasini deui leungit kasieun jeung karempan. Gajleng luncat muru lawang guha, leungeunna meureup untuk dikekereukeut. Barang rek bus oge, Cep Iwan kapiheulaan manten di tukang aya nu newak pundukna bari ditekuk. Aduh. Ah. Di lawang guha poek meredong keur mah ti peuting katuru gariung ku tatangkalan jeung wateukna mata keueung. Poekna lawang guha ngajadikeun poekna hate Cep Iwan nu ngadenge jumeritna sora awewe melas melis menta dulung, sorana haros-os jiga nu keur diparagasa. Baraya Cep Iwan gajleng tetolih kasieun jeung karemplan, ngagajleng ka lawang guha, maksudna rek ngajorag nu keur maksa-maksa awewe. Tapi kanyahoan di tukang aya nu newak pundukna, dipiting terus ditekuk, ditotokeun kana pinggir guha. Aduh. Cep Iwan nyebut aduh, bari disusut tarangna kana pinggir lawang guha. Udang syah, kami dibaragakeun nyawa maneh. Hah? Cep Iwan buru-buru udang ngareret kana lebah sora nu nyarita gasar bieu. Breh sanajan remeng-remeng katingali ngabadegah hideung jangkung badag. Nu ngabadegah teu tatapasini sarepet narajang deui ka Cep Iwan mani geusitna keur. Baraya kaum dangu Cep Iwan teu cicingeun, barang gatara ngelemeng leungeunna rek narajang manehna. Gancang taki-taki leungeun nu narajang teh dipiceun sarta ditamplokeun pisan kalebak. Aduh mani ditotolonjong. Aduh. Ceuk musuhna bari ditotolonjong kana gawir. Cep Iwan ngarasakeun sieun dirembuk ku baturna. Gancang miheulaan asup kana lawang guha, meped di sisi. Kabenaran pisan di jero guha aya nu lumpat keluar pada make baju sagala hideung. Saurang tur sarua jangkung gedena jeung nu ditotolonjong. Baraya Cep Iwan kaliwat teu katempoeun sedeng nu kaluar ti jero guha terus gegeruan ka baturna teh. Kong. Cenah Cep Iwan mah terus asup barang geus ka jero katempo dina segogan guha. Belah katuhu jeung kenca aya lampu caang. Cep Iwan buru-buru nempo kana segogan belah katuhu. Breh hiji awewe nangkuban
bari nyegeruk ceuri. Teu tata sapasining Cep Iwan ngarontok eta awewe nu keur ceuri, disangkana bener-bener Amira. Gelis, gelis, ceuk Cep Iwan ngan sakitu-kituna. Najis, sudi, kami dipergasa ku anjeun setan. Halik kaditu, ceuk eta awewe bari nangkubanana beuki rapet-rapet bae. Gelis, nyai ieu mah sanes setan. Ieu engkang ti Bandung. Saha ieu teh? Amira atawa sanes? Ceuk Cep Iwan bari ngusapan ka awewe teh. Barang ngadenge yen sorana beda jeung nyebutkeun ti Bandung. Eta awewe cengkat ngareret ka Cep Iwan. Cep Iwan masih kasamaran, gep dirontok bari ti papareket sarata ngomong dumareda. Gelis, Amira, jungjunana engkang nah bet aya di dieu. Ieu engkang nu cape ngilarian gelis. Ieu engkang gelis. Nu dirontok kaget baraya beda disebut Amirah bari digalemohan. Punten, bae ieu teh saha? Da abdi mah sanes Amirah, tapi Wati ti lembur pancenang. Ceuk Wati nu dipaling raja setan teh. Wati, saha Wati teh? Ceuk Cep Iwan bari ngalesotkeun Wati dina tangkeupanana. Abdi Wati nu dipaling ku raja ieu guha, nu maksa bade mibojo ka abdi. Nuhun aya nu sumping ka dieu ka guha. Abdi mundut pitulung, abdi canda ku engkang. Ceuk Nyi Wati bari cumalimba katembo panona geus carindul, beungeutna celong awak haropak. Wati, ceuk Cep Iwan ngahuleng, sedeng nu diteangan mah teu kapanggih. Kari-kari ayeuna hasilna bet awewe nu sejen, tapi ceuk pikirna perlu oge ditulungan. Hayu muntang kangkang, ceuk Cep Iwan bari culang cileung sieuneun ka parago ku setan guha. Baraya kaum dangu teu talangke Nyi Wati muntang kana leungeun Cep Iwan. Ku Cep Iwan gancang di kaleng, dibawa kaluar tina segogan. Barang geus kaluar tina segogan, terus ngupuy ngapai kaluar muru lawang guha. Kade, mapahna sing apik Nyai? Ceuk Cep Iwan. Mohon Kang. Enggal Nyai. Mapahna bilih kabujeng ka parago. Cep Iwan ngajak gancang-gancang leumpangna. Abdi mah leuleus tuur Kang. Ieu da dikeremtos kana 2 mingguna ku si raja setan teh tah. Ceuk Wati. 2 minggu. Cep Iwan ngahuleng atuh baraya kaum dangu. Yap, urang pangkon ku engkang. Bari teu ngadago walonan deui, giriwil Nyi Wati dipangku, dipangga kawas mangku budak orok. Durugdug dibawa keluar, beuki deukeut kana lawang guha, beuki teg-tegan hatena,
sieun kaparago ku raja setan. Mangkaning poek hese ngutekeun curug-curug acan. Baraya kaum dangu barang geus rek nepi ka lawang guha, kadenge ngagerendeng dua sora anu boga guha. Wah, Akang, mahan deul ya. Atuh dabungan Akang, teu buru-buru mere beja ka abdi. Tuh wae di ayeuna mah urang kajerorok deui. Keun keku Akang diakalan deui. Nya Kang, urang akalan tuman. Yu urang daun ngolo siwati kawin kuduaan. Oh, angkur urang kasaung itu nu lebak. Da pasti mantugna kadinya manehna teh. Ceuk nu hiji deui. Tuh, Maranehna teu tulus asup ka guha. Boro Cep Iwan jeung Nyiwati geus ngayek-yek sieuneun. Komo Nyiwati mah geus dipapareket muntang kana beuheung Cep Iwan. Alhamdulillah teu tulus geuning. Ayo Nyai, urang kaluar, ceuk Cep Iwan. Bari maju deui. Nyiwati tetep keneh dipanggah sarta muntang kana bundugna. Baraya datang keluar dengan rasa poek teuing, malah garasana caang dume tinu kacida poekna. Di jero guha keluar tur deui bentang-bentang di langit tingkareuti. Mapa di dieu mah lalaunanya buat ceuk Cep Iwan. Mangga Kang, ceuk Wati bari morosot bujurna gahandap. Astagfirullahaladzim, ceuk Cep Iwan bari ngahuleung. Aya naon Kang? Nyiwati gancang muntang deui kana leungeun Cep Iwan. Disangkana aya naon-naon deui. Anggang teh nundanggean di saung itu nu dilebak cilaka moal tiasa kabantun margi setan-setan teh kadarinya. Ceuk Cep Iwan bari ngareret ka Nyiwati. Alah, sawios teuing Kang, tong dicandak bilih urang dirareuweug deui engke. Sawios da di abdi oge aya kangge salin engkang mah tilas pun lanceuk kapungkur. Ceuk Nyiwati bari merod ngajak lempang deui buru-buru. Tilas tuang raka teh nah cara oge kitu, ceuk Cep Iwan. Sumuhun Kang, abdi teh dikantunkeun maot kupun lanceuk parantos sataun kirang, tembal Nyiwati. Oh, nuhun atuh. Hari aya mah angkang bade nambut, tembal Cep Iwan bari telus lempang. Tungtuna Kang abdi sieun labuh, ceuk Nyiwati bari muntang kana cangkeng Cep Iwan. Baraya kaum dangu beuki lebak beuki rada oge caang, malah nepi kana tegalan nu lenglang ngebrai bulan ngadadak nembongan. Tapi kakarasa pasi Cep Iwan ngareret ka Nyiwati, kakara teg hatena karasa aya surserna di puntangan cangkeng ku Nyiwati. Sabab ngelemeng beungeutna nu lemes jeung potongan nu hade kasebut ge jalma geulis ngan henteu ari sarua jeung Amirah mah ukur ampir seri. Kang,
bingung abdi mah. Nyiwati nyaritana halon pisan sarta neuteup Cep Iwan. Cep Iwan ge ngarere lenyap hatena ngalenyap asa batepung jeung Amirah seseredetan hatena sarua bae jeung waktu ngagendengkeun Amirah. Bingung kunaon Wat? Tanya Cep Iwan. Upami abdi wangsul deui ka lembur, pasti si setan guha teh nyarusul deui. Mangkaning sok maling tengah wengi ereng-erengan, ceuk Nyiwati bari cumalimbaan keur. Oh, atuh kumaha? Ceuk Cep Iwan. Inget kana beja yen sok ngaranjah ka pilemburan, sedeng urang lembur taya nu nguntupeun ngalawanana kasebutna ge setan. Kumaha atuhnya? Sedeng tadina angkang hoyong nambut anggean teh kawati tila saroge nu maot teh manawi cekap nya cekap teu cekap oge panginten nambut tapi raku kada ukur kolor wungkul onaman, ceuk Cep Iwan bari ngarandeg leumpangna. Teup pateutup-teutup lilaana keur dua-duanana mimiti ting sareset hate. Aya rasa aneh nu tembus kana aja jantungna masing-masing. Kumaha sawengi ieu mah engkang teh kersa bubuligir, ceuk Nyiwati bari tambah neutup suarana halimpu. Bulan sapasi nyinaran, dua beungeut nu masing-masing sidih-sidihkeun rupa. Nyiwati ngarasa yen enya-enya ngaku dina hatena Iwan teh kasep patinggalina manis. Pakulitan koneng, kumis hideung ngajiripit, leutik buuk galing, awak bang-bang, irungna bangir, sakhareretan jiga-jiga terah mena, atawa jalma anu aya hareugatna. Atuh Cep Iwan ngaku dina batina yen Nyiwati teh awewe geulis randa ngora ngan boga hanjakal, hatena masih midua sabab keur kabung bulengan keneh ku Amirah nu leuwih geulisna. Maksana kumaha pangengkang kada bubuligir sawengi ieu teh Wat? Ceuk Cep Iwan bari nyekelan tak-tak Nyiwati. Itu tuh Kang, di lembur ieu nu katawis pasirna ti dieu. Lebakeun eta pasir palih di tuna kulon. Aya pelemburan nu kalintang ageungna kasebatna Dano. Di dinya abdi gaduh baraya malih mah masih deheus keneh jenenganana Asmita. Tebih nama kantenanya kitu kana pidongkapeun teh pasusubuh da leumpangna di sarangan gua abdi nu sakieu lalungsena. Etang-etang ngungsi bae engke kangge ngibaran kapun bapa kalipun biang di lembur tangtos ngajurungan putra namang Asmita bae supados na deui. Pun bapa pun biang oge sina sami-sami ngararungsi kaditu ka Dano kangge anggean tong salempang ku abdi dipangnambutkeun, ceuk Wati bari ngadilak terus tungkul. Jadi urang teh kada menuju ka lembur itu teu aya wegalanana. Pokona engkang tiasa ngajajabkeun Wati. Dugi kaditu kalayan engkang tiasa nambut anggean ngeusan ka Bandung heula.
Barang sadinten mah margi kedah mulangkeun deui anggean saderek Wati. Engkang ngabantun heula anggean engkang di Bandung, ceuk Cep Iwan. Bari netep rupa Nyi Wati nu geus carindul. Mangga atuh Kang, supados dongkap ka ditu, rada wengi kene ulah kasiangan margi isin. Ceuk Wati bari ngenyang ngajak lempang ka Cep Iwan. Mangga atuh Wat, muntang bae Kang bilih geubis. Sok tah kana cangkeng engkang, ceuk Cep Iwan. Bari ngaleng kana tak-tak Nyi Wati dumeh karunyaeun bisi labuh. Baraya kaum dangu karawek Nyi Wati muntang pageuna keur kana cangkeng Cep Iwan. Lempang mudun kalebak diiringkeun ku angin gunung nu ngahiliwir nu humaliwir ngagalesar kana punduk jeung buuk nu keur lempang paangga paayang-ayang. Karasana hadis nyecep komo pikeun Cep Iwan nu teu make baju. Sakapeung-kapeungeun angin nebak samping ngagalasar kana bitis. Sampingna muka borelak polenyai bitis nu omyang katojo sinar bulan. Meneran kareret ku panon nu tigigireun, saredet lenyap kawas nu disambar kilat tatit ratug kana jajantung. Geus sangkawat engkang bakal tiasa nulungan Kawati nu nandang tatali di gua jurig, ceuk Cep Iwan bari ngareret. Oh, sumuhun hatur nuhun Kang. Keun abdi ge moal hilap kana jasa engkang. Tur hoyong ngabales budi engkang nu sakitu ageng jasana, nu ku abdi dianggap hiji pahlawan, ceuk Nyi Wati bari tungkul sarta jongjon lalempang. Naon nu bade dipaparinkeun ka engkang ku Wati? Karehna Wati aya maksad ngabales jasa engkang teh, ceuk Cep Iwan bari ngareret sarta imut ngagalenyu. Wati ngadilak bari keom tuluy tungkul deui sarta pokna. Ah, duka atuh. Duka kumaha Wat? Geuning teu puguh Wati mah. Kumaha upami ku engkang dipundut artos 1 juta, ceuk Cep Iwan bari ngareret dibarengan imut. Be, atuh ti mana artos 1 juta kitu mah? Paling ge masrahkeun beuheung we mangga bade dikumahakeun. Sanaos bade digorok mangga. Da harta banda mah puguh jalmi miskin, ceuk Nyi Wati bari ngasongkeun beuheungna. Kitu sotenan banyol we atuh Wat. Piraku engkang kedah nyuhunkeun buruh tina jasa mah pamali. Ceuk Cep Iwan bari seuri. Sumuhun, naha atuh? Yeay, engkang mah geuningan kitu. Naon eta teh Kang? Ceuk Wati bari muntang. Sumuhun kapan jasa engkang, ceuk Cep Iwan bari ngadeg-deg. Baraya kaum dangu, 2 jalma nuluykeun perjalanan. Sejak ngalalana nyungsi pasisian, tapi aya oge maksudna Cep Iwan. Taya lian itung-itung bari nyungsi atawa neangan raratan Amira. Sugan di mana ayana, kakara manehna inget deui kana lalakona waktu di Bandung ka dieu. Oh, anya engkang teh Wat, ceuk Cep Iwan bari rada ngarandeu. Naon deui Kang? Ceuk Wati ngareret. Engkang teh nuju ngilarian adi engkang.
ngaran Amirah, istri Adi engkang teh Wat kapungkur kabur di Bandung. Dugi ka ayeuna teu acan kapendak ceuk Cep Iwan. Oh, Amirah, sanes nu ieu ye rupina teh jangjing alit. Dina damisna aya karang alit, nanging hirup rupina omjang, rambut galing muntang bawati kudrat. Upami gumujeng kentit katawis dina damis duanana, ceuk Wati. Bari teu beungeut Cep Iwan nu ampir mirip jeung Amirah kawas enya Adi lanceuk. Wati geuning uninga ceuk Cep Iwan bari ngahuleung. Kapungkur aya sareng hiji sepuh jenengan Mang Endil, malih dikukut ku Mang Oji nu jadi RT di lembur abdi, nanging ayeuna teu aya minggat deui. Parantos lami duka ka mana, malih minggatna ge ngantunkeun Mang Endil. Mang Endil teras ngilarian. Kitu deui duanana, antawis nu dipilarian sareng nu milarian. Dugi ka ayeuna teu acan aya wartosna. Minggatna Amirah sateu acana abdi dipaling Raja Guha, ceuk Nyiwati bari neuteub. Kutan ceuk Cep Iwan bari ngahuleung. Ayeuna mah urang bari sakantenan bae milari ade engkang nyawat mamanawian ari leungitna di daerah ieu mah kalembur itu teh manawi kaburna, ceuk Cep Iwan. Nya mangga atuh ku abdi ge dianteur milarianana mah, tembal Nyiwati bari terus laleumbang deui nuju alas danau nu pernahna di suku Gunung Guntur. Balebat di belawetan gempur lira emas sinangling, burung mancur cahayana sumirat, di pelemburan hayam raong kongkorongok, patembalan saban lembur, dar diredur sora bedugna ding halgang sora nu azan. Kadengena matak nambahan kaketira. Baraya nu laleumbang lalana arita kakara nepi ka daerah danau. Maranehna terus leumbangna mileupas ka belah gulon nepi ka hiji pasawahan nu pernahna deukeut Gunung Putri. Urang dinya disarabut teh Cibentang. Aya geuning Wat, ieu teh parantos subuh paingan urang ngarasa cangkeu leumpang ti Gunung Harumat nepi ka ieu tempat geus pasarandog deui jeung hiji gunung, ceuk Cep Iwan ka Wati. Da leres Kang, abdi mah kantundung se bae untung tiasa oge leumpang teubi. Maklum parantos dikurung di jero guha satengah sasih lamina. Memang ari teu daeun mah dipaparin ku eta Raja Guha teh, nanging baroraah teuing hayang barang teu da ukur tambi kosong bae, ceuk Nyiwati. Bari sorana mani geus jero naker. Tangtos bae atuh, bujeng-bujeng sakitu lamina. Dala engkang pribadi ti kamari teu acan mendak sangu dugi ka ayeuna. Parantos karaos leuleus lalungsena upami teu ras kahijina melaan dulur nu kabur, kaduaana melaan Wati, ceuk Cep Iwan. Bari ngarandeg terus mencerong Gunung Putri nu katinggalina manis, gunung leutik tapi mani monclot.
kirang-kirang abdi oge nganuhunkeun kana kasayan manah engkang nu sakitu belana tur sanaos disebatna anyar pinanggih oge, nanging abdi teu asa tumangrumpang sanaos nembe pendak sakali ieu dina kaayaan abdi batan sakieu. Nasib teh bet mahiwal tinu sanes kalakonan dirau jurig upami teu sareat ditulungku engkang abdi moal aya hareupan tiasa kaluar tina lebet guha. Boa-boa abdi nangkarak baeud pae di jero guha, ceuk Nyiwati bari nyurucud Cipanona tinggurilap ka tojo bulan. Kawajiban hiji jalmi atuh sareng saha silih tulungan teh namung sareng papada deui. Eta mah aya milik Wati sareng milik engkang tiasa nulungan kalayan salamet. Mun engkang kantun sahiji deui nyaeta milari nu jadi adi, ceuk Cep Iwan tetep ngakukeun adi ka Amirah teh. Sabab dina hate Cep Iwan ngarasakeun bisi jadi jaheut hate Wati nu kacida aya hareupan ka manehna lantaran beda keretegna. Tupi maksad engkang bade teras milari heula tuang rai kitu atanapi urang ka bumi Mang Asmita nyaeta nu ku abdi disanggemkeun tadi teh, tanya Wati bari ngareret sarta neuteup ka Cep Iwan. Rupina urang ka bumi tuang saderek wae heula engkang teh tiris atuh bade nambut-nambut baju bubututan. Da aya hareupan teras ka Bandung deui mah teu acan tangtos enjing pageto. Margi deui engkang hayang ngalaksanakeun tujuan nyaeta milari nu jadi adi boh manawi ku engkang bade dipalari ka gunung eta tah Gunung Alit, ceuk Cep Iwan bari nuduhkeun ka Gunung Putri. Teuing kumaha hate Cep Iwan baraya kaum dangu bet ngarasa jol jorojoy hayang ngajugjugan eta gunung. Euleuh baraya waktosna barantosep enjing insyaallah dilajengkeun. Hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng karuruputanana mugia kusadayana dihapunten sareng hatur nuhun kasadayana atos salasrep jeung anu atos satyana. Mung sakitu bae wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.